supados ulah di dinding kelir gendang siloka pejer bea satrapasna naon rupaha pamaksudan diri anjeun datang ka dieu mampir bunuhun laksa ketika bingahan eyang kugasik ditampi enggalna tumaro salira ka kaulanya saperkawis kaula anjang sono nuhun ditarima kadua nati eta nguningakeun di Medan Danalaga utawi di Tegal Kurusetra anu kiwari parantos nincak dinten kadalapan lumangsungna gelaran perang rengse tadi sonten ya ti awit sadaya Pandawa miwah Kurawa anu kapanang di Tegal Kurusetra sadaya janten Algojo jadi Algojo kumaha teu maehan nya dipaehan kangaranan perang kitu bakalna anu teu sakedik korban jiwa korban raga boh di pihak Pandawa boh di pihak Kurawa utawina di pihak Pandawa para prajurit masing pati tamtama perlaya dulur loba nu lapur baraya loba nu beak kantenan rahayat anu ngiring icik kibung dina mangsa jadi simpatisan Pandawa anu utamina mah eyang pun anak ayeuna ya Abimanyu timbalan kunaon kiwari kantun ngarana Abimanyu teh gugur mangsa tadi sore itu karah Abimanyu perlaya timbalan ayana nu mawi juragan pangaulaan teh kirang berak nu rada nguluwut kuningali utamina emut wae ka ingkang putra juragan Abimanyu malih anu jadi geuleuh tur cucupna kaula ka Kurawa teh nyaeta lintang ti licikna para Kurawa licik kumaha uninga ku salira kasaksi ku balarea utawi teu nginjem ceulik nginjem panon dina mangsa gelaran Bratayuda yen hiji perang suci perang adil wirehing suci jeung adilna teh dina mangsa di Medan Danalaga teh teu diwenangkeun ngahuruk teu diwenangkeun ngepung jeung sajabana nyaeta kedah Narpati ngalawan Narpati satria ngalawan satria prajurit ngalawan prajurit anu dina mangsa burehelna mangsa sore tadi bukti turta tembongna licikna para Kurawa wirehing pun anak Abimanyu teh dikepung wakul buaya mangap dihurup dina mangsa kaula pun lanceuk ka Kang Bima oge sajumlah para senopati alit-alit jeung senopati agung oge sami pada ngayakeun pangperangan pun anak teh dikepung dina mangsa gelar Bratayuda anu dipakena teh nyaeta gelar bulan sabit ku Kurawa teh timbalan dihareup ditukang di sisi digigir dikenca dikatuhu di luhur dihandap istuning ditingker turta dipanahan nepi ka karancang rupa-rupa pusaka jeung panah pun anak nepi ka mati ngadeg dina mangsa mati ngadeg kitu ngagelenyu manehna teh temong yen bukti tembongna licikna para Kurawa ya kulantaran Abimanyu mangsa kita anu keur karancang rupa-rupa pakara nya nu ngadeukeutan ka Abimanyu teh si Jayarata timbalan Jayarata di pihak Kurawa
anu dewika ninggang sirahna Abimanyu dugi ka Temang Rupa ya. Dugi ka kaula teh sumpah mangsa tadi sore kumaha yen mangsa enjing kaula bakal ancur-ancuran kaula mangsa enjing kaula bakal meakeun tanaga wirehing sumpah patali janggina kaula anu disaksi ku para Kurawat kurta para juata marasanga juata lumanten bayarobaya wirehing sumpahna kaula isuk bade ngalak nyawana si Jayarata lamun tea panon poe surup si Jayarata masih keneh aya hirup di alam dunya nganu harti kaula anu bakal labuh geni luncat kana durukan taku kituna eyang nyuhunkeun kamandang ti salira margi sagala rupa hal oge para pihak musuh teh bakal ngayakeun tindakan anu luar biasa ka diri kaula utami namanya eta pikeun ngajagaan Jayarata ayana itu nu anu kapanang ku sim kuring mah kalangkungan saur juragan pangaulaan teh kalepasan ngeunaan sumpah melihat mah ieu teh ditunggu-tunggu ku sadayana margi dina aturan anu tang Pandawa salah sahiji maot yakin rengse pangperangan teh nu tutas tahu kituna nyuhunkeun ka manang ti salira salaku pini sepuh Pandawa anu kapanang legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalamanana mugia sing jadi pangis kana ati nengtremkeun kana hate mugia salira sapa menutkeun uluran sapa nejatina kanan eya marapkeun sabab naon sabab lamun urang ngaku pinter hirup sing inget lamun urang ngaku pinter komo batur imala laras segala rupa hal pihak musuh bakal ngayakeun tindakan bakal ngayakeun laku lampah anu sasatna pikeun nguntungkeun dirina najan bari jeung ngaliwatan halal atawa haram komo bari jeung datang ti pihak musuh mah da geus kajudi kaituna oge naon nu diala naon mental Dawud timala leras tapi di sagedengeun eta oge eyang ngawajarkeun dabongan datangna tina nafsu ari nafsu mata kaduhung badan nu katalangsara diri nu kacing cirihi awak anu katalangsara timala kulantaran ngagugu tina nafsu patula patalina jeung perlayana nu jadi anak lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasa timbalan kaulanu nu matak dina lebah dieu ulah waka nyawang kula warga anjeun naha anjeun teu nyawang itu tingali prajurit anu ngilu andil dina mangsa jadi simpatisan anjeun ayat nu berjuang loba masyarakat anti pakampungan anu ninggalkeun anak jeung pamajikanana dibelaan diantepkeun di pilemburan da kulantaran kapeto ku gawe sewang-sewang salaku prajurit ari balik tinggal ngaran ngateu nenjok kana badinya teu kaemut kula kitu can eya eyang teh pan eyang anjeun aki anjeun Pandawa Kurawa sajajar saturunan kaditu incu kadieu incu nah ngeunah kitu nempo anu jadi aki nempo paseana nempo nepi ka ala nyawa silih petik patina anu jadi incu jeung incu ngaji rasa timbalan
Sagala rupa hal oge kudu ningali kana lingkar pandang, lain kana sudut pandang. Dalamun nyucruk kana galur mapai kana riwayat anu tangtu, jadina ieu perang Bratayuda teh nyata kulantaran mimitina Pandawa jeung Kurawa main dadu. Dina main dadu dileletikan ku tumpangan duit, tina duit nepi ka nagara jeung bangsa. Nagara Amarta anu kiwari kadungsang-dungsang diharakanan sumber daya alamna ku Kurawa, saha nu rugi Rahayat. Kata langsara marukana. Nu matak eyang geus ngawanti-wanti zaman baheula kade jadi pamimpin ulah nepi ka ngaheulakeun kana kapentingan pribadi. Naon cilakana Rama Kamale Salah mereka. Tisoledat laku lampah pamimpin beda jeung tisoledat laku lampah tukang cendol. Ai tukang cendol mah dina mangsa ti seureuleu meureun kelar jeung gelas anu peupeus, tapi lamun tisoledat laku lampah pamimpin matak Ramat Kamale mamaan kau teu mais teu meulem Rahayat nu jadi korban. Rahayat kata langsara. Rahayat nu katalangsara, Rahayat nu kadungsang-dungsang, atunaha sia teh. Baheula geus ngawanti-wanti ulah judi, ku judi teh tingali. Anjeun urang Pandawa anu kapanang nagara makmur ku nagara-nagara nu liar tina main dadu sajorelat sakedet netra balik tina perjamuan jadi raja tanpa serana, ratu kari urutna, raja kari ngarana, narpati ukur sesebutan tina judi. Kulantan judi teh kitu kulan. Bati tina judi, bati tina ladang haram. Leuheung keneh masyarakat judi main slot. Leuheung lamun mudak leuheung mah najan bari jeung salah oge. Katenas. Timbalan. Rungkatna ukur sakula warga, tapi lamun judi pamimpin tingali Rahayat nu korban. Kabalera marukana. Dalaka sia teh anjeun teh. Sadaya-daya eyang leres. Ya, timbalan da kulantaran licikna para Kurawa. Jadi kaula teh geuleuh ngeunaan eta. Jadi nanging kaula moal rek licik. Nyaeta kaula marek nanjeurkeun hukum anu saadil-adilna. Kaula rek tanggung jawab ngeunaan janji eta. Eta teh timbalan lain dasar tina nafsu, mimitina nafsu. Iya kulan. Dasahan teuna kanu jadi anak bener, tapi beh dieu kaula teh patula patali jeung sumpah satria eta teh timbalan. Jadi lain tina nafsu sanes. Ya. Jadi batur ngalicikan ka anjeun teh bakal dibalas ku kahadean tah eta. Sae kulan. Nu kitu alus pisan. Beres. Timbalan kaula nu sabab lamun jelema dilicikan ku urang sarua sajajar demitna, sarua sajajar iblisna. Ya. Timbalan da nyaho eyang oge nyaho Kurawa teh jahat. Apal talengesna Kurawa. Ka Pandawa dibejaan, ka Kurawa dibejaan, kabeh dibejaan ku eyang. Ngan anu leuwih ngarti jeung ngalakukeun teh lintang ti Pandawa tingali Astina. Cobi kula. Anu dipimpin ku para Kurawa. Suyudana salaku raja pangluhurna di negara Astina aya bela ka Rahayat eueuh Pak. Teu aya. Mentingkeun pribadina, mentingkeun dulurna, mentingkeun barayana, tingali menjadi pejabat dulurna, barayana. Jadi lain ukur Rahayat tungkul anu ditempo teh. Kalakah jadina pamimpin teh jadi kitu we ngabagikeun proyek. Nu itu ka dieu, nu ieu ka ditu. Timbalan ya taulah kitu urang atuh urang eueuh tenaga keun bae dina lebah dinya tapi kaweningan hate
Kejemaran mana? Qad ablaha manjakaha hak didinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema nu geus ngabersihkeun hatena heula ayeuna sangu geus jadi bubur moal mungkin bubur ngabalikeun jadi sangu iwan urang kumaha carana sateka pola mikir sangkan bubur sajajar jeung sangu payuna timbalan nu geus nya geus doakeun tuang putra sing aya dina rahmatna kalayan anjeun dina mangsa isukan omat ulah dibarengan ku licik sok tanjeurkeun hukum anu sadil-adilna sing nyatria Arjuna teh nu kapandang teh tina rupa teh Kasep ngalempereng koneng lir dewa Kamajaya tah hate ge si Kasep jadi untung tidak menawan anjir mah Marukana nya ganteng pisan. jadi tungtungna teh alus pisan tina menawan teh heuh tah buktikeun ku deui anjeun sangkan naon sangkan caina herang laukna beunang ayeuna ti aya sangkan regreg kana hate anjeun yeuh dengekeun ku anjeun timbalan lamun urang dina mangsa panon poe geus surup urang ulah keueug sabab bulan rek nembongan timbalan najan urang nepi ka putus harapan sing inget jalan anjeunna bakal terbuka lebar asal naon manjada wajada keyeung tangtu parang bengkeutkeun dina kesatuan jeung persatuan nyaeta ngamuara dina sabilulungan timbalan buktina tina sabilulungan tingali Pandawa 5 Kurawa 100 lamun muda kana perbandingan hiji banding 20 ai Pandawa aya cecea teu acan Kurawa seueur tu buah tina sabilulungan spirit sabilulungan ibarat nyere lamun sabeungkeutan mah sakumaha legana imah bakal bisa kasapukeun tapi eta nyere lamun geus paburincai rek saletikna imah oge moal bisa kaberes-beres kalakah kesel manten nya timbalan kaula nun sok ayeuna mah wayana doa eyang aya di sagedengeun anjeun sok sing mulus banglus berkah tur salamet dina mangsa anjeun ngagedurkeun kasemangetan nyaeta nangtungkeun bebeneran di medan Danalaga ngalawan para Kurawa nu dipenta teh Jayarata sae kaula nu mangga upami kitu carana nampi repunuhun laksa ketika bingahan eyang mudah-mudahan sing janten jimat parepeh kangge kaula dah jig init bralumampa ram nya beda ai semare pindah mengegerung si nate ayah wanu benten nya kitu teh awe da sok aya penampakan ayah wae mudah-mudahan we atuh sapa munutkeun lurang sapa najatina kanan utawina anu kaaping kaasuh ku simkuring juragan pangaulahan percaya setiap jelema anu katuturkeun ku Ki Semar Badranaya mah tara misleuk tara nyalahan ngeunaan pamadeganana kadar eta ngolembar manehna da wajar ai manusia mah kitu kadang angin-anginan komo mun katepaan ku amarah leres ibu nafsu makomo atuh simkuring ayeuna sejamios mudah-mudahan salira sing pada sarehat nun amin sing ka mana barudak kayang panggih kaula sae ya kakang silaing dituju sabda acan urang miang unjukan heula ka sepuh ame pardu ka samur sunat kapilapa
Akang disaur ku sepuh kulantu. Akang disauran ku kasepuhan. Lain ai geus beres roes kakara dititah ka jero dewek mah. Teuing bagian cleaning service we di baheula teh. Bagian office boy mah akang. Nya. Harnas aing make haslin. Dan nempo aya nu balanja nu gareulis di Prama teh. Anas make Ai ku bapa disampakeun tah jam cekal sapu cenah. Heuh atuh aing teh runtak ieu teh. Wibawa teh. Ya bener. Nya. Luntur wibawa teh. Luntur kumara teh dulu. Bener. Lain ditana cenah ka jero teh. Duka ya priogi we kulan. Moan teh ditah beres-beres ini nya. Pasti. Nya. Ayolah. Nyanggakeun sembah pangabaktos sepuh ditarima cager maneh. Sae kulan waktu ayeuna kumaha samulihna meuje. Aya pikeun saeuna sepuh kelana. Kaula teh hayang panggih sono jeung maneh. Oh gitu? Ya, nya nuhun gitu mah. Aya naon beh? Jang hayang panggih we dudungan. Wayana si lain diuk aja. Bejaan si dawala titah ka dieu ka jero kitu. Ayeuna heueuh. Rek naon di? Titah ka dieu we heula. Sae tuh. Punten sepuh ope. Lah. Aduh. Syatei. Naon? Gorowokeun teh di sisi jandela lain beungeut aing. Leuheung mun teu mungsrat mah. Kenapa beungeut kolot teh? Nepi ka kitu-kitu teuing cenah. Ieu teh hareupeun masjid blegug. Nepi ka eueuh kasopanan. Ana muni geurehan teuing taeun teh. Sarua we dari gerawan eta oge. Kaitu teh nyalingker deket panto. Anu tahajud kaganggu. Berat pirit bisa. Lah, nah, yuk. Di piwarang kesepuhan tuh. Unyuk-unyuk cenah. Kayak jina kitu kadona bapak maca makan wae tah. Bapak maneh. Marah-marah wae. Galak pisan bapak aing nu kaing tuh. Beda. Nya. Beda meureun kaing mah. Dumeh dewek deket jeung bapak Dadang Nasir meureun. Nya. Siga nama rada keki kan. Dumeh dewek disebut wae kembaran Aarul. Ampun, ieu bujur nepi ka tengeng ieu. Beki moplong. Lain lamun dibelek ieu mah teu gaji humpuy numpuk ieu. Ya pasti atuh. Lemak jenuh tinggal dina punuk. Mate loba. Ieu mah sakalian katempot kali kutang jiga ibu-ibu ieu. Nya. Kari beli. Rek teh kitu kumaha teh tukang dengklang digigir buncir dihareup bureuteu. Nya. Purianu. Ya, kalau dari kedua olahraga mah. Lain fisik manehnya. Ya. Kita teh dewek teh diuk lain ngeceprak. Ngecomang. Icing sia bisa dipacok wae. Teu mingit curi. Udah bapak teh begal. Main pacok segala. Ya. Assalamualaikum sepuh. Waalaikumsalam. Sampurasun lampes dama ibar maneh kumaha pangesto mangsa ayeuna na di mana maneh teh nah da abdi matos daftar jadi jamesbon teh naon jaga masjid ngurus kebon nya Eta Jago sini kakak. heuh bisa. bukan aing jadi intel cenah teh naon jang intel teh jang intel teh naon Naon akan jawab. anu sok kaluar dina bujur hayam ning biji bergiji nog eta mah intel Jauh-jauh atuh. punten kula ya abdi teh nu mawi teh nya ningali we pagaliwatana para santriwati di tempatan eta teh Sing laliut. nuhun we sing laliut lan najan bari jeung wengi oge bade heurek tarahajud teh Ya tahajud. eta teh ya Kumaha caket masjid. tingali santri mah wayah kieu garuga Nya. Nyarang.
udah tunduh dua ya kieu mah paingan seuseuh rezeki teh udang-udangna subuh wae teu subuh oge teh duha-duha beresna duha hoream adus nah si horeaman si kurang ajar kedul sih eta mah kitu kelan ya geningan manawi teh sanes sepuh ieu teh hapun teng kapungkuran aja teu nanaoja aya naon ieu teh sepuh teh cu urang init ngan sacan mia urang unjukan heula ka sepuh ame pardu kasamur cunah kapilampa sae atuh kitu mah bapak tuh dipayun lenggahna sampai si lainnya da langsung init abdi da tetegeun bapak tuh mau bisa nyarita pami bapak di penggeran abdi mah kisok jak bisi doraka da dititah dewe rek dahareup mah hoream nonggongan balakutak aing kasaha teh ka balakutak bapak balakutak lain tong ngambek biasa aduh itu we ka bapak sabar meni marah-marah wae teh si LGO ya abdi dipayun Pak ya saya teh kitu mah puntennya Pak pek ya duh Pak punten Pak teka kemot tenang aja punten Pak teka asli teka kemot tenang bool tengah haluan coba mun aing manu hitutna mah teh janji gaplok we keur beungeut dewek teh beda si dawala mah anak emas nya puntennya Pak aduh punten ya sepuh abdi ieu teu nanaon dawala dedeh teuing geuning maneh teh nya salamet keneh da abdi mah teu ngiring perang kulaan rajin ngiringan oge di sisi we abdi mah pami aya jelema dari degan di pihak musuh takol huluna eta teh muhun kulaan kadang-kadang mawa gantar sakalian salah oge nakol pun lanceuk abdi teh harita oge modak rada gelo oge kitu ka takol jadi anak kaparaman udah gorkuat bagja sing pada salamat we maneh dawala amin pulang mudah-mudahan salira sepuh oge jurung laku jajab doa nanti kasepuhan tumali ieu teh geuning disebat perang adil tangtosna ku abdi ke kagambar ngarakacakna hate salira tapi da takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten nu tumiba da geuning kedah kieu jalana ulah ya dalam mengudahkan riwayat mah para Pandawa teh dikakaya ti mangsa budak meurih ti leuletik dibebenyit teh dilicikan mangsa keur bolon teh teu lewe dibobodo jeung digoda ngeunaan kaimananana geuning buktina mah ayeuna tina buah kalicikanana meureun Pandawa ge hayang nangtungkeun bandera bari jeung nyokot hakna negara Amarta ya nu mawi kitu teh abdi mah salaku bawahan mah ngarojong malahan mah geus jadi partner jeung Pandawa teh jadi rekan kerja ya terus jadi alus atuh nu mawi alus pisan cek abdi oge ya tina alus pisan teh kaituna menawan geus menawan kaituna istimewa ya eta kan si pada salamet bedawala amin kula ya bisi tepangi di jeung diri kaula naon kula lumayan kerjajan 100.000 ieu naon teh cair modong tuh kerjajan maneh bisi hayang bubulian atawa naon Gusti uluh ya lumayan ya rezeki anak soleh cu deet milik namanya juga naik kagehannya ya pasti ya Allah dajak kalah kange abdi nya sok nuhun sepuh mudah-mudahan sing kagentosan anu melipat ganda amin
salira sim panjang yuswa ageng barokahna amin 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 mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes bagja pak lumayan ya jang meuli cikbul teh ciki ngebul beuki nu kitu nyata can nyobaan hayang ngasaan abdi nya itu pak ayo jak permio sepuh bral ini alah bener lah aman lain kuna naon sok aya nu sirik aing mah Pasti atuh. ya wae nu kekih mah tuh besok meleng-meleng wae panonna teh pokok cicing tapi ngalieu ka dieu panonna teh bari komentar begini tuh nya tinggal 7 melong Pas keuyeub gitu tahu teh si kurang ajar masih ngajeun begitu gitu we kana cuk teh Nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan ngahaturkeun rebu nuhun pun anak di pasihan nuhun kasayang salira mudah-mudahan melipat ganda amin 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 da saeutik semar wayahna we nah da sanes ageng alitna da sok karaosan rezekina pun anak sidawala mada seta marada balabah jalamina teh ada bagur aja mah tuh rada berehan kapun kasimpuring teh eta teh laras nya nyaha ka kolot teh ieu keur semar ieu naon rehel deui waktu. keun bae sajajar 100.000 nya ulu naon ieu teh kangge Semar Badranaya bisa mikeun berarti lumayan ieu mah keur ngagentos rokok atawa naon amuy aya anak nuhun sepuh 100 ewa buang. jajakalahu keur kasiron laksana hayang numpak odong-odong kasorang ayeuna mah nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan sepuh nya sami-sami mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes permios bra menit depan tes pisan mah panas jadi anak rasa kayak maju nya Dosi dak kepuang tu. ya abdi ge sami bulan beda banget naon sarwate bade ka Medan Tanalaga si beuring oge nya jadi moal lila di dieu isi di dieu mah lama-lama teuing teu puguh abdi teh pirak wae pun adik pun bapak berjuang aya abdi kijing di dieu yana panggilkeun abdi nya atuh jadi maneh teh bade miyos ya teh kula nyerangan juragan Pangolaan juragan Arjuna Gatot Kaca ngan tetep we abdi teh kaedanan pisan ku juragan Abimanyu eta teh nuhun kula Kudu nganu bagur. meuni asa disamber heulang abdi teh asa salah wayah gelap salah wayah kula eta teh nuhun kula da eta rasu bageurna teu kaur gek teh abdi teh jo glosor masihan we abdi teh eta nu mata tara talangke tara antosan nunggu di penta anjeunna mah saha teh Abimanyu teu boleh surti naon teh ari kitu teh mah saputra salira we dareh-dehna teh balabahna teh kitu kulan menawi kapayuna abdi teh satepangkeun deui amin abdi cing salamet atuh salira ge cing salamet amin 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 simkuring bade miyos ayeuna nya mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam gigi gitu sampurasun rampes Pakai senana gitu. engke rupina sanes waktos upami rengse dina pangperangan heuk teh Pandawa aya dina kaunggulan pangitan simkuring bade ka dieu deui nya ngahaja bade ngabantu nangka asak gaduh nangka asak di Wadibja ya tiba iya Wadibja urang papak serang teteh anu huntuna beak Kolonyos. ka sentar guludu tutung nya ada rada ge bagur eta teh muhun pasieun nangka asak abdi karuhun resep keneh kana nangka asak aya mah beuki we nya
Oke, ku abdi dibantun ka dieu ngan panginten sanes ayeuna rupinang kewe jaga Kayak murine. nuhun we kana kasayananana. Nuhun teh kitu mah bade wangsul abdi jeung bade katega Kurukshetra pra. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira ini tuh. Juk gitu. Oke, ku abdi dina waktosna abdi teh keur melak peuteui ayeuna teh. Peuteui. Nya sareng beas Ciherang. Ya bener. Eta teh muhun kula. Kayak ku abdi salabarkeun ka dieu nya. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Didit gitu. Ai kana kadu resep kene. Ai sia mun bisa ditawarkeun engke we mun aya. Mun nyampang. Oh sanes bilih hitu teh katuang. Bisi mubaji. Bisi hanas dicanak efek teh katuang ku salirapan kagok lebar. Mubadir disebatna. Ya. Ke lamun teh aya mah moal berundiakan. Mal diurut. Nya nuhun atuh kitu mah. Oh. Jadi abi bade mios teh Ini gitu. Ya bade mios abi teh jigi. Juk gitu. Didoakeun pisan sing salamet. Ya. Ya amin. Katampi ku abdi mangga tuh, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hehe. Gitu, ya. Nya atuh sok kitu mah. Da ku kituna. Hah? Maklan si Aceh mah. Naon? Jang, sayang. Aduh si Ujang menyawer kakang. Bager gitu. Nya nuhun kasep. Naon teh teh? Itu mere permen. Beres Bogor. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampurasun, rampes. Oh, Mangga. juk gitu. Tuh. Meleos oman. Ada gua di gerong. Naon luak lieu. Dari deret. Naon? Nepi ka dibening kieu aing ampun. Di herang. Di herang. Si dawala song bapak aing song. Nah nasib aing Nasib diri juga gitu. Salat subuh teh kitu nah. Permanakeun. kayak sekedap Permanakeun. orna balik deui maneh teh. Aing teu ulah. Pokoknya tadi geroan wae, Wang. Ya. Aya nu katinggalin sakedik katinggalin teh. Naon? Pas ini jadi emutan. Bilih janten emutan ge abdi. Jadi Apaan tadi ge panginten? Unur katingali punduk datang terus katingali tarang. Ya. Dongkapna abdi baik-baik atuang sul oge abdi kada baik-baik wae. Ya. Dupi selera geuleuh ka abdi tapi kumaha teh. Nah, sama ngomong kitu segala. Terjadi tak gitu. Henteu naros, mereka kana hate salira. Kaula muhun henteu. Biasa wae henteu. Aya dendam teh ka abdi henteu. Suka ngewa. Naon sia make jeung ngomong kitu? Naon make jeung naon we. Orna bakal molotot maneh. Nya atuh. Heuh naon cing jelas. Natekar terus salira. Naon tah nyolok mata buncelik salira teh. Naon maneh? Naon we. Ai si dawalan dibere ai bapak abdi di pasiean aya bintu. Geuleuh ka abdi. Ngewa belinya. Or. Geuleuh kunaon? Ya. Kedelakaan naon ku abdi sok ditu. Kungsi karugian naon ku abdi. Geus tong mewe aing poho ge. Aya waktuna mun aya naker-naker deui ka nasib nepi ka kieu. Sekat Cina. Ya. Ya, 100 lah. Tah 100 ke mana tah? Kirang kene. Ya, saya mah. Ya. Tah 200 lah. Yo. Tah 200 tah. Segitu diulewihan. Ditampi. Ai nyokot kenca si kurang ajar mah. Tuh, saya mah engko tadi mewel enak syuri siapa. Langsung repeh, Wang. Dasar pemain sinetron siapa? Itu pula nana muni. Itu pun dana sepuh nah siapa. Jadi itu teh hampura kaulah kepohoan. Oh gitu ya.
Nyenuhun atau hilap mah asa ditambihan abdi. Hari aya epona. Nuhun sepuh ya. Lain eta meuni naon katinggal wae ku abdi tuh meuni serap kesabrot ku lampu naon dina reuma teh dina jari ya batuna teh ye muhun batu akik mu naon namina kitu tah Ejo Garut ya waduh hebat ya sabaraha nu kitu masih eta ngagaleuna sabaraha teh ieu teh muhun ada yang di pasian santri ya atuh gratis penginten aya sabaraha nu kitu aya dua ya gering jange hiji dajang naon duanana teuneun we di antara dua eta nu pangsaena nu mana nu itu na lomari yang rada awon lain rada awon biasa aing atuh kirang pantes di salira mah jadi kumaha maksudna mun kirang pantas gitu ketinggalna kirang pas Kirang sieup ini handap make salatif udah logo di batuna waduh pakai hat saplas biasa kopi delirihan 20.000 maneh teh hayang nya ai lain hayang tapi nya sugan tiasa gitu opek ketik mana ieu